nginum jima puasa umum. Tapak napaan dedehan, tapak napaan dedenyan, tapak napaan aambean, tapak napaan omongan nu teu puguh, tapak napaan ceceklan nu teu puguh, tapak tina lelengkahan nu teu puguh, tapaan ku urang. Ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae. Tapak di handapeun tangkal kayu gede. Hayang datang keris, hayang datang batu kocak. Batu kocak eueuhnya anu kocak. Blon eta jelema. Tah, napaan mah jang ka akhirat, mata, ceuli, irung, sungut. Eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud. Nu matak disebutna eta teh puasa khusus, berarti puasa thariqah. وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على درجات. Tak ieu urang mun nyaritakeun puasa kabagi tilu. Hiji puasa syariat, nomor kedua puasa thariqah, nomor katilu puasa hakikat. Nu sok diomongkeun ku urang puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teh dahar teh nginum teh jima, neangan nu kitu mah ambalaya. Boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teh dahar teh nginum teh jima. Nu gering rada cager saeutik ge bisaeun, tah mah kos kitu mah teh dahar teh nginum teh jima mah disebut ge puasa umum. Umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu, tetangga urang puasa teh kararitu, di kantor puasa teh kararitu, di pabrik puasa teh kararitu, di jalan di pasar puasa teh kararitu. Umumna manusia puasa teh kos kitu. Bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin. Loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang, puasana teu ditarima ku Gusti Allah. Ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga, Masya Allah, mantak cing eta puasa kos gitu. Aduh. Nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota. Tadi mah ngajaga beuteung. Tadi esian kudahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naik wari puasana puasa anggahota. Tapak lain tina dahar nginum jima, tapi tapak seluruh anggahota. Mata urang ulah sakahayangna dideleukeun ditingalikeun. Celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun. Irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun. Mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun. Leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun. Kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun. Mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga. Nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan, coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV. Pak, kuna dikaluarkeun renyek aja nek meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa. Bapak goblok tanu kos. Pak, eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing. Meuli aya anu teh mah dengan 24 inci. Hayang nu sabaraha tuh, Pak? Aya nu 150. Wah, ieu Bapak lain deuk ibadah kos. Yes, kadanannya nangan nasehatan ka anak, ka pamajikan, ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu. Geus geura metak di jero kamar, geura bersihan, geura pel, sajadah geura amparkeun. Tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20. Kitu keneh Quran 20 30. Pak loba amat jualeun.
siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang di ibu henteu ka Ramadan hareup mungpang meungpeung di bejaan dielingan ku kiai aing dek ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa taman-namatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teu ka mana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan dadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta tah nya iya jang sodaqona 10 juta waduh pemajikan lagi geus bunga jasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikan puyang leungit kongkorong ka mana sakeun kongkorong kongkorong bebe jaka salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tah kos kitu atuh suete ngangeunahkeun. Nah iya petakeun kurang kakak emang di kamana ka haji ulah diganggu di kamar bae ieu ka masjid geus ka waktu deuk maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi abah lagi sekolot ieu mah deuk metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang ta ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean aambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mana ka sorga eta mah geus kos kitu ya Allah sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa asutun maghfirah wa airu itkun minan nar lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyaeutikeun dedeulean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula deuk ka puri emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya ki hajian Ki Haji Nokolot kan itu. Nek naon deui bajir ka mana? Bali Ponteng Suri. Lah bohong. Lalu bohong kiai lah cenah teh. Variasi doang teh Ponteng Suri ge. Ieu sabaradang ora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng. Aki jadi kasurupan kieu. Coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan es tasubur es udang lohor sotor tekudu make sunah tasot assalamualaikum di dunia kene di tempat sholat
Hudang asar tas asar ge hudang maghrib beres geus aman tah puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus sama puasa geus hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentan neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae geus cek pamajikanna gatem meleh mah ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tuh puasa kos gitu lalu ngomong ini baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge iya bata gitu aya anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh aja putih basia baja hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tah tanyakeun deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh baki aki teh ku galedeg gitu nu di imah ge ngadoana geus teh beres atuh di deuleu galagat ku cenah ge mata ieu deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ieu lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deg di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung jasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macem-macem kaluar dicocokan gundang gedung dung jar ditalewos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asan teu naon nya buku tabrakan goblok sia teh ceuli ceuli masyaallah Yahudi pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang kaya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu menang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat jasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa asana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipu doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering kaluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa handapeun lamun teu kahadapan tanggal kalapa ka WC angel di WC eta mah sebab HP khususon eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah jadi meureunan isi nagan ngamakhluk doang ka Allah mah teu isi cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah bulan introspeksi diri
bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum. Tapak napaan dedehean, tapak napaan dedengian, tapak napaan aambean, tapak napaan omongan nu teu puguh, tapak napaan cecekelan nu teu puguh, tapak tina lelengkahan nu teu puguh, tapaan ku urang. Ulah tapak teh dihandapeun tangkal caring bae. Tapak dihandapeun tangkal kayu gede. Hayang datang keris, hayang datang batu kocak. Batu kocak eueuhnya nu kocak. Blon eta jelema. Tah, napaan mah jang kaherat, mata, ceuli, irung, sungut. Eta teh hese lain lalagaan. Lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan diistighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu. Tidak dedelean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu nu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua lade teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah nage buleud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang we kanu susah ilallah la ilaha beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula deuk salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu banyak nya istighfarnya nolo astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideukeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik
kulantarannya nangis dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu kadenge bae jadi letikeun pan musikna tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kebenaran ku Gusti teu dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi sare irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanda nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teu wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah kerja norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih torekat kamari mah kerja norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu hese ge diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal nu handap jeung ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pagawe teu masantre deui asup torekat pejabat teu masantre deui asup torekat gede hulu siang kena nomor kopeahna ge 50 nomorna Jee, sabarukan kumaha nu hese pendidikan praktekna. Iyalah didenge-denge teh torekat teh. Oh, kuari mah aya perguruan torekat. Sakumaha penca. Torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani. Urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura. Ketika orang neuleuh awewe jabirahi urang teh naik beuh komonor urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka Jaipongan resep jasa orang teh kekeliningan, resep jasa orang ke degung, resep jasa orang ke rock and roll, resep jasa orang ke itu dangdut, resep jasa orang teh ke jazz. Nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep. Dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa. Boro-boro keur lain salat di jero salat. Urang keur salat Allahu Akbar. Aya tukang es dangdutan. Tukang es sial jasa deh musiknya dangdut. Tukang es blot tukang es. Nengong 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 cek urang teh lagu omat tah. Nengong 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 urang kakarak datang ke Goiril Magdubi. Nengong nengong heueuh omah kajen ku kumaha. Nengong 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 nengong. Iya nu musikan sia mah sia goblok teh budak. Musik nyanyian instrumen berarti teman kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke salat saha nu bisa ngahalangan moal bisa aya pendidikan rohani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya urang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa, setelah bisa supaya jadi ahli, setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna. Jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat. Tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula. Ulah wakamikiran selanjutnya makom tobat teh nobatan ieu heula tah, dedeleuan, dedengean, ambean, omongan.
beteng dubur kubu lengan suku lengan gol bu mulai geus ti dinya tah kuarina le motor Mio bagus amatnya warna hijau jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoannya na ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi jelema tah eta kan tina dedeulean dari mata turun ke hati mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beki deket ka Allah teh beki jauh kehalangan tadi maka karaku Mio kuari manggeus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beki norekat ka dieu beki wah para jasa malah asup torekat ge mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat hikmat kos kieu mah hikmat papan ilmu jurig da mah kos itu tarekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil nu geulis neulekeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh lah aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk sanu bisa ngahalangan sebab ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu baru ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis perem capek kaduhung amatnya tadi ke mana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai atau tadi mah di dalam bah tekan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati urang haram teu dideul ketika aya musik mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kendel awewe teh kos leuk kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh hajupan tengah peuting zikirna ge geunaheun saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud deuk neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai deuk menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu baca dajang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh heuh bangpak geus seueur wadiat tama kos kitu bangpak ngaranna nah mulai ka Allah ieu adapun engke nya dibere urusan Allah dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudnya naon susuganan nyeputnya maksudnya susuganan yang meliban mobil kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah dek ngajakan jelema dek di ka Allah keun
adapun mereknya na urusan Allah tama aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah unu maksud angin Allah unu maksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kada damelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika deuleu awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang meniru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sam najan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing-aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing-aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideulekeun ku urang haju nyana neulekeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji ai Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deulekeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi rugi 12 eta kos itu jehe nyana bogoh henteu haju urang dideulekeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae sueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun geunaheun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakalelembutan nah beki luhur puasa urang teh lantaran dari tadi mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kok bisa gitu bisa iyalah disebut puasa hakikat pohonna ka Allah maksudna ka Allah teh Allah lain kumaha sih kieu maksudna urang hirup dihirupeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh
mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah. Urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa, urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah. Kuari teh urang dipaksa titah hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing goblok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae saung lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kana is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa titah hirup ku geus hirup sia nantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah dikamanakeun liat titah dikallahkeun salila urang hirup teh meme dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam. Ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu jelema anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelema anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat lu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min likum lain urang bae nu titah puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub ilah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tungtung nanu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa aduh ieu lain sambarangan tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksub pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah beuh ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galaka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun bae embung jejore meureunanan awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang
aya teh jelema teh nu kos kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 di suratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakaknyaan maka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh ja hirup moal kebeli di dunia adapun kurang bogo abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogo 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di dieu koneng kamari teu bogo haji kuari jadi bogo eta kakak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah ke mana? Lanjut suhut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh puasa pelet eta puasa pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kamalayan tal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kamalayan tal hadid layyan qalba eta ngan panjangkeun moal diteruskeun kudu direkam pan hartina Allahumma layyan Gusti muga ngalemeskeun qalba sarwiti kana hate si sarwiti kamalayan tal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan bismillahirrahmanirrahim Allahumma fa tah lamun ragak ka batuna bleg nyana ngarenjak ngarenjak teh Sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'allakum tattaqun ieu siapa gua asih wirid kedua kali Allah panjang direkam ku siala aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 bating bismillahirrahmanirrahim fa sarwiti blum kerenjangnya bentanya nah mulai teu bisa hesta malam kadua mah ya tilu berarti itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharata kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum sarwiti lu la'allakum tattaqun je lalawara leuleus ujianna hatena ujianna awewe kakarak 3 peuting geus jae kaopat peuting mah nyana geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy daen aya ucing ge euy daen ucing daen sia mah rarasa aing jaet bae cekeun ngeuleuh jelema kasep mah kitu sakos ge jaet bae kabeh zaid besa dunia nu ayangan zaid doang lain lalawara eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mentak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan
kuari mah jelema nu bertorikoh kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana. Resep amat samping nu itu batal puasa, resep doang resep batal. Komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung bonteng suri. Diaduk-aduk ke jeung kalapa. Di kalapaan di siropan siropna nu putih teh. Masyaallah. Urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa. Oh tah batal jasa tah mah. Puasana batal tah mah. Urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa-puasa urang mah. Kambehan. Tah urang mah mata puasa umum, puasa kos kitu mah hese lain lalagaan. Latarannya nama geus dijagaan, pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teu meunang kasalian aing. Urang saka duniawi kos itu batal, berarti lain ka aing kan. Ketika sia neuleuh dahareun, sia resep atuh pan teu ka aing, batal sia puasa sia. Ketika sia neuleuh pakaian, atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing, batal puasa sia. Mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabehan. Mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah mah panatuh bo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakalna ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh nu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani. Ketika orang neule anu dipakai ke haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya kuari kecenderungan hate teh sangat dijaga kuari tuna kecenderungan hati maulul mayulul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah tah sakumaha tadi tah uruskeun urusan di dapur dan lain sebagainya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh di alam dunia ieu rupa-rupa lain neuleuh rupa-rupana tapi neuleuh nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat kos kitu tabal kaluar tili perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah
ketika orang robah lain robahna nuku orang dirasa jeung didelek nu ngarobahkeunana ketika orang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nuku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura urang terus bae ka dieu ngan eta basa kadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dikopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese mangku kula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepetkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan can ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah aku disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisaeun atuh zikir gandeng jasa zikir teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan dia kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan torekat teh tah majang narik-narik la ilaha illallah la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubereumna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng meng kene kos bobo dewe eta ngeunaheun jasa tangga dia ngeunaheun geus teu la ilaha illallah lain aja geus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudnya jalain kitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna tuh sia makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan bantah kali itu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis mukanya hoan make tudung gak itu nama make iya dan kadang-kadang belangkon atau kadang make barang di Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat tangis atuh beda sorot mata lain deui tah ieu keur carita
nyana mata lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu. Jadi jada beraga coba jaga nanti mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh banyak apa ya guys tutup salah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta geus kitu teh hese jadi geus ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katita teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieu lah geus teu bisa kos gitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae. Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteu na. Ketika anu teu kuat pasti di bawah. Datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikeun sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah, ketika der kade gerak Allah, henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu bakeur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar. Nu puasa khusus mah komo, nu puasa khususul khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Ai karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna. Der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta ya menang. Ai kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih. Sial, anu ngazakat fitrah bego ya murid. Atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh. Eta mikiran kos kitu bae Kiai Ondo teman. Jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku. Oh, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS kok camat can aya sih. Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih kadanan anti bati pamarentah ulah aya kecenderungan anti duh masyaallah lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu madzhabul arba'ah Malik bin Anas Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i anu Imam Syafi'i mondo ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon?
surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i na nama Syafi'i Mekah dek mondok ka Imam Malik di Madinah soekeun ku jan set ice mondok make surat-surat pengantar ti gubernur emang kunaon aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah bahwa Syafi'i bakal mondok di aing Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur wah bau merikak bulu urang mah geus kitu aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese kamah teh si pangkat pohara amat urang mah lamun aya pengantar ti gubernur wah jangan kemana-mana ya sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah ini gubernur kan ini pengantarnya wah kiai neraka mau kos itu yes Imam Malik ku susah-susah nanya nama padahal mah pedagang anas saya dilanjutkan ku Imam Malik dagang lantaran hatena seutigeus kana dunia dagang mah dagang lantaran teu dipikirna rugi dagang mah dagang teu dipikirna rugi sebabnya nama terus bae ngaji ngarang ngaji ya otomatis dagang dengan sakicok rugi beak kabeh eak geus we jadawan ngaji bae peuting ijtihad ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i ngajoak urang dapur heuy kuna beteung pamajikan jeung anak ngajoak ieu waduh kuat cenah ieu gaji mah gaji bae teu ngebul atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh oh beak kabeh keluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pake urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan hei ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka dieu ka mana ka ditu ka sorga lah geus bakal kolot mah eta sorga geus teu bisa urang geus ngredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor teh oh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebal ieu bocor pindah kan teu bocor di dieu tah di imah teh jatupan ka dieu di dieu bocor ka dieu tah hayu bae kan sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese-hese amat sih urang mah kakarak ngecelak we ka pamajikan heuy tuh padahal belah dia teu bocor kurang ditapina atuh geus ulah mikiran bocor di dieu mah dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang boyang urang insyaallah hese jasa hese duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sageus beres Imam Malik lantaran KDG ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna bikin ka anakna bikin deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal negara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulang hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh
sebabna teu mikiran dunianya nama kadanan ku kitu mah ulah proposal teuing atuh puyang biasa tah deuleu Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ka Mekah memeh asup ka Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ka Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ka Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo daratang fakir miskin dan lain sebagainya teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ka Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis ka surang ka Mekah kos kitu